Detik duk ratuk tepugu mungkir kuring panggi jeung manehna limpang dan dakegang ngomong harosos awak jol hareuda saka penghayang ngadeukeutan mun nampok manehna keur nyorakeun tapi na kuring silin hate terudeun inggis ku palangut kembang di kolotna tapi kembali rek dicobaan arek diheureuyeuan lain tengukur pikeun kana kucur keur nyoba rek digoda sugan we daekeun sagala cara rek diakalan pikeun kadeuketan akejeng teuing seselumputan ngada henteu teuing ku panasaran sagala cara rek diakalan pikeun kadeuketan akejeng teuing seselumputan ngada henteu teuing ku panasaran. Detik duk ratuk tepugu mungkir kuring panggi jeung manehna limpang dan dakegang ngomong harosos awak jol hareuda saka penghayang ngadeukeutan mun nampok manehna keur nyorakeun tapi na kuring silin hate terudeun inggis ku palangut kembang di kolotna tapi kembali rek dicobaan arek diheureuyeuan lain tengukur pikeun kana kucur keur nyoba rek digoda sugan we daekeun sagala cara rek diakalan pikeun kadeuketan